Cek kunaon eureun ngalias teh? Hayang nyaho ece eureun ngahias. Yeuh, lalakon ece ngahias baheula. Ti mimiti ayeuna urusan nu hajat sakabeh ku ece. Heeh. Ka pasar. Nya. Balanya itu teh ieu teh. Nya. Urusan ngadangdanan imah. Pangabutuh nu hajat teh sagala rupa Loba we kumaha nya. ece we kitu nya. Heuh panganten. Panganten ka ece nu harajat nyarana deui lamun dahareun udud naon kitu teh kieu teh disiapkeun ku ece ka ece. Anu jadi sabab ece eureun ngahias teh ece mah loba nyeri hate kunaon Kunaon hajat. eta teh? Ih. Marukan teh teh loba nyeri hate. Heuh ayeuna memeh hajat mah sagala rupa kumaha ece. Sagala rupa ka ece deui nu digeroan teh. Yeuh. Lagu peuting geus beres hajat panganten ararasup ka kamar. Amplop purakeun. Dahareun pabalata. Semah pabaliut keneh ka ditu ka dieu. Ih ararasup we. Duanana ka kamar. Lagu murak calana mah suga nawaran ka ece. Eueuh hiji ge panganten nu nawaran ka aing.